Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Teteh hapunten, abdi bade ngaganggu waktosna sakedap. Abdi dipasihan tugas ku guru basa Sunda di piwarang ngawawancara. Kumaha kaberatan akan-api henteu teh? Nya sok mangga bade naroskeun ngeunaan naon? Abdi bade naroskeun ngeunaan virus corona. Ari cek teteh sorangan naon ari virus corona teh? Virus corona nyaeta virus anu mimiti asalna di dayeah Wuhan di Cina. Virus eta ge nyebarna tere pisan serta eta virus alit pisan. Jadi teu tiasa ditingali ku jalmi ngan tiasa ditingali ngagunakeun mikroskop. Kumaha carana eta virus corona nyebar? Nyaeta tiasa lewat percikan batuk atawa bersin dina jalmi anu entos terkena virus serta henteu karasa kana awak urang sorangan. Kumaha urang terang lamun kakenaan virus corona? Tina gejala demam anu tos tinggi anu suhuna tinggi, batuk gangsa, udur tikoro, pilek, serta karasa capek. Saha anu mawi beresiko kakenaan virus corona? Maranehna anu umurna leuwih ti 65 warsi serta anu entos gaduh panyakit anu kos jantung, paru-paru, sareng sajabarna. Iraha lilana virus corona tahan dina awak. Virus corona disimpulkeun tiasa tahan dina awak anu entos positif rata-rata 20 dinten, tapi tiasa oge sekitar 37 dinten, sekitar 5 mingguan. Jadi direkomendasikeun dipiwarang diisolasi selama 14 dinten ku pemerintah. Cara urang kanggo nyegah penyebaran virus corona? Urang kedah ngiring atau nurutkeun naon anu dipiwarang ku pemerintah, nyaeta dipiwarang cicing di bumi salama aya virus corona ieu. Terus urang kudu rajin-rajin jaga kebersihan serta kesehatan, sering kumbah panangan anggo sabun antiseptik atau sabun antivirus, serta sering ngabersihan parabot nu aya di bumi anu osok dicepeng ku seueur jalmi. Nyantos teh ngasak kitu nu bade ku abdi ditaroskeun. Hatur nuhun kanggo waktosna sareng walerana. Hapunten biritos ngaganggu waktos teteh. Nya mangga tepuna naon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.